Namun panjang-panjang ting pan hayam pelung Cianjur. Eta kerjal manu boga ilmu hudang. Eta teh hayam disada teh pepeling. Pak Haji geura nyaring ulah kajong sakedap deui sup. Hayo geura kacai, geura wudu, geura tobat, geura salat. Geura ngadoa makom mamah muda. Tah nu boga ilmu mah. Tapi ai jelema nu nyaeta atuh. Saha nu reuneuh cenah. Awewe balik ti pangajian teh. Panto bunglong cenah. Nah, itu balik ngaji jadi hieu teh. Hayam marodol. Cek salakina teh ieu balik ngaji jadi kieu. Keun bae urang mah boga salaki leungeunna kotor, bobolokot ku minyak, bobolokot ku leutak, bobolokot ku tarigu, ngapa-apa tangannya kotor. Yang penting rezekinya halal. Daripada tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Biar suami kita ke kantor desa jalan kaki, yang penting mendapat ridho ilahi, daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Bener tuh? Keun bae urang mah ka kantor desa make jasusan nu 10 ribuan teh jasujan nu 10 ribu kelebet geuning. Keun bae daripada warna oranye tahanan KPK. Mung aing mah kitu mah. Remon boga, lauk pauk boga, tukin boga. Ngan kurang we. Ieu teh aya naon atuh? Aduh. Tanggal 28 teh gegebegan we. Paribasa lain teu apal urang ge nyaho. Kudu ngarti atuh pamajikan teh salaki teh asam urat. Jadi saya mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masjid asam urat, ari gaple. Ari gaple. Waduh. Digakeun ka jam 3 ge nagen. Beungeut rajet ku Bulao. Lapor Pak Ketua. Ngocok wae. Beungeut rajet ge nagen we. Nah ari ka masjid gitu lain bohong asam urat aduh. وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqabilu dinal islam. Fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Materi pertama saya bahas inti hikmah daripada Isra dan Mi'raj adalah salat. Itu saja nih, karena waktu singkat. Hiji ya. Ari salat teh tiangna agama. Opa ini Seksam Kecamatan, mohon maaf, terima kasih kehadirannya. Salat teh tiangna agama, salat teh mi'rajna orang mukmin, ari salat teh waktuna ditentukeun. Ari salat teh bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita wafat yang pertama dihisab adalah salat. Tapi perlu ibu bapak ketahui meninggalkan salat adalah dosa. Ingat meninggalkan salat itu Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia telah berbuat dosa yang jelas dan nyata. Nah, yang jadi permasalahan di lemur urang lamun aya nu jinah rame. Lamun di lemur urang aya pembunuhan rame. Tapi lamun salah kita salat diantep. Padahal itu meninggalkan salat Pak Haji dosa besar loh. Karena sholat itu tiangnya agama. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin.
pembunuhan rame, perzinahan rame, anak teu salat diantep, pamajikan teu salat diantep. Bahaya karena itu pondasi salat. Apa perbedaan salat dengan ibadah yang lain? Beda. Ini orang ngaji ya. Aqimus shalah wa atuz zakah aqimu fil amar fil madinya aqoma atu fil amar fil madinya ata. Salat wajib kan? Salat wajib enggak? Zakat. Tapi zakat ada tapinya. Wajib itu bagi yang nisab dan haul. Orang yang mengeluarkan zakat kan disebut muzaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ari zakat mah wajib nate keur anu beunghar. Orang miskin wajib nggak zakat? Saya mau tanya, orang miskin wajib nggak zakat? Nggak wajib. Ari sholat mah arek beungharek miskin ge wajib. Itu bedanya sholat dengan zakat. Di urang masuk loba alasan kunaon teu sholat, aing mah teu meunang PKH. Kunaon teu sholat, aing mah teu meunang bansos. Kunaon teu sholat, aing mah teu meunang BLT. Gara-gara duit 800.000 teu nanya, ayeuna ge paangang teu diukna teh teu babarengan. Rada jauh. Pedasi eta poe Sabtu menang bantuan ngantri di pos giro, manehna ka pos Rona lieur. Teu ayeuna teh teu padeukeut, teu rada jauh. Wajib nggak sholat? Tapi kalau zakat bagi yang nisab dan haul kalau dalam bahasa fikih. Beda zakat jeung sholat. Rek senang, rek susah sol, rek kaya, rek miskin sol. Awas ya rojaban, ari sholat isya atsan. Sarolat can sih, sholat can sih. Rojaban. Sholat. Kumaha sih? Tidak ada Pak Haji perkataan yang baik selain mengajak kepada kebaikan dan pencegah kepada kemungkaran. Ya kan? Tidak ada perkataan yang paling baik selain mengajak kepada mencegah kepada dan kebaikan itu ya diantaranya mengajak sholat. Ya mah rojaban sholat isya atsan. Udud semua. Sholat. Ngerti nggak Pak Haji? Ya ngaji ya, orang mah da ngaji manuki we nu pokok. Sholat, senang susah, kaya miskin. Apa bedanya sholat dengan saum? Begini. Ibu bapak boleh nggak tidak berpuasa kalau sakit? Boleh, karena ada unsur syar'i, diganti di hari yang lain. Kodo kan? Setelah kita sehat. Tapi yang namanya sholat mah mohon maaf Pak Sekcam, mau sehat mau sakit tetap wajib. Saking pentingnya sholat dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk berwudu boleh tayamum. Betul kan? Paham? Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Berbaring dengan isyarat, dengan kedipan mata, dengan detak hati. Itu saking pentingnya sholat. Sekalipun ya kupingkeun. Urang mah dibere hujan subuh tadi gitu kamar sigit muriang. Kamar sigit muriang disamper nguseup ini. Boga salaki teh da pagaweanna teh ngan nguseup beda sal sakapeung mah da. Sakit sehat senang susah. Nah gini, kalau bapak pergi ke Jakarta, bapak pergi ke Palembang atau ke tempat yang lain, boleh kan tidak berpuasa kalau sedang safar? Boleh, karena perjalanan yang diridhoi oleh Allah, musafir disebutnya kan. Tapi yang namanya sholat mah tetap wajib. Wong saya dari Cianjur ke sini,
Boleh kok tidak berpuasa. Perjalanan begitu jauh karena mempergunakan darat. Tapi yang namanya sholat wajib bagi saya. Walaupun saya musafir. Saking wajibnya boleh kan dikosor ya. Duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2. Boleh dijama kan? Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru. Adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Saking pentingnya sholat. Ulai mah rajaban. Hayo rajaban. Sholat isya acan. Beda sih ngahayabna rada panas ieu teh. Paham? Sholat ya. Didik anak tentang begitu, karena itu pondasi Pak. Aqimus sholah wa atuz zakat, 83 ayat itu. Sholat zakat. Sholat. Nah, orang bahas. Sholat sesuai sunnah, ittiba bis sunnah. Ya, berdasarkan dalam kitab yang ditulis, baik itu Kifayatul Akhyar, baik itu Subulus Salam, atau Fikih Sunnah, Sapinatun Naza, Fathul Mu'in, Duroh, Riyad, tentang sholat. Ya. Saya bahas maghrib. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Pak Haji baheula mah alam dunia teh poek teh. Da teu aya JPU, jalan penerangan umum, teu aya LED, teu aya neon cas. Poek dunia teh. Tapi sanajan dunia poek baheula mah hate teh caang. Nah, make disebut dunia baheula poek hatena caang. Da sanajan poeke kamara sigit, da sanajan poeke ngaraji maca Quran. Imah ieu maca surah Toha, itu maca surah Al-Maidah, ieu maca surah An-Nisa. Dunia poek hate caang. Ayeuna dunia caraang tapi hate poek. Sok loba zikir, loba komen. Tuh. Loba sodakoh, loba selfie. Loba maca solawat, loba maca WhatsApp. Astagfirullahaladzim. Dunia caang hate. Ari baheula mah dunia teh poek hate. Masih kita teu kieu. Teu mewah kieu. Ieu mah tingali pagerna ge atuh stainless mahal. Baheula mah ku palupuh, ku papan, ku jengjeng, imaroh, idaroh, riayah, malakmur. Beres salat ke careurik baheula mah lain emut ka dosa irung kacepet palupuh. Sunnah kalau mau pergi ke masjid berwudu di rumah. Berwudu di mana? Ini sepakat para asatid, ustadah, mufassirah, muhaddisin, ahli hadis. Nabi mencontohkan seperti itu. Sahabat Nabi melaksanakan seperti itu. Dasarnya hadisnya sahih bahwa Nabi berwudu di rumah. Tolong berwudu di rumah. Setelah berwudu menghadap kiblat baca doa. Dalam hadis Imam Tirmidzi diteraskan, barang siapa yang selesai berwudu dia menghadap kiblat membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. 8 pintu surga terbuka. Jadi hari beres berwudu teh menghadap kiblat berdoa. Ya mengaji ku ilmu atuh da ibadah teh bernilai teh apabila ada ilmunya. Tak itu berwudu di rumah. Baca doa. Sunnah jalan kaki. Tolong didengar nih bapak-bapak. Pergi ke masjid sunnah jalan kaki. Karena setiap langkah yang diayunkan dari rumah ke masjid mendapatkan rahmah, mendapatkan kebaikan. Pulang dari masjid wal magfirah, terampuni dosa. Makanya sunnahnya jalan kaki. Ya ilmu. Ke masjid sunnah jalan kaki. Berangkat ke masjid.
Pakaian sopan, rapih, menutup aurat. Bukan mahal. Mahal kalau najis tidak sah. Leres teu? Ayeuna mahal, ayeuna najis teu sah. Ayeuna mahal, ayeuna nutup aurat teu sah. Sederhana tutup aurat, rapi. Tutup Pak Haji make jas, make baju podas, pakai sorban, pakai sinyang, pakai gamis. Ka masjid teh sing sopan. Pakaian disesuaikan. Itu sunnah memakai wangi-wangian ngaji. Sunnah memakai tembongkeun. Tembongkeun siar agama Islam. Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu rapi, biar orang simpati. Biar orang tidak antipati. Resepnya ningali umat Islam eta ka masjid ngengkeuy ngebandalet ngemat-mat nyatang pinang abrul-abrulan meuni rapi eta acukna meuni warangi parfumna kitu. Ieu mah ka masjid make kaos. Pamereti material. Walaupun sah karena bersih, tapi kan mohon maaf harus diperhatikan dong keindahannya. Leres teu? Sing rapi pakaian teh, sing bersih. Saya tidak bicara mahal loh. Mahal juga kalau najis kan tidak sah. Mahal juga kalau tidak menutup aurat kan tidak sah. Kan atuh sesuaikeun pakaian teh. Masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul duara gitu. Bolehkah melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Nah itu disebut sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Teu cukup ku amin, dah kudu amal. Amin. Amin. Ari salat sunat tara. Mamah mah lain teu hayang salat sunat teh cenah. Nyaleurit tuur. Ari salat sunah nyeri tuur, ari senam punten, punten pisan, punten ieu mah nya. Duh, cara rangkel mama mah. Salat sunat mah cangkel. Aduh, ieu tuh rasa nyarariksa tulang sendi. Kudu dipariksa ieu teh ka ortopedi. Kropos tulang, nyeri sendi. Punten tapi ieu mah punten. Salat sunnah. Tos Mas. Salat sunnah. Sabaraha urang di lemur ieu anu memeh adan tos berangkat ka masjid? Sabaraha urang anu berangkat tos adan? Adan beres, qomat beres, teu init-init aya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepa majikan teh adan, lain qomat. Pemajikanna kan berita, Pak, Bapak sholat berjamaah awal waktu di masjid ada beberapa keutamaan, ada faedah, ada manfaat. Ya, manfaat sholat berjamaah yang ngaji ya mah. Saya mah pendakwah bukan politisi. Saya mah penceramah. Manfaat sholat berjamaah, diberkahkan harta. Baca dina kitab, barang siapa yang tidak sholat berjamaah, yarfa'ullaha barokata min kasbihim, akan diangkat keberkahan harta bagi orang yang tidak suka sholat berjamaah.
mata hampura kolot baheula dagang di tanggungnya kalembur batur kan ngangkleng dagang kerupuk, dagang kosmetik, dagang minyak keletik, dagang sapu, dagang hampura ye sampe, dagang beas. Ada ariku berkah salatna berjamaah. Anaknya mohon maaf perwira kok. Anaknya bintara, anaknya tamtama, anak jadi bidan, anak jadi guru. Ku berkah. Baheula bapana tukang tani, tapi bisa melaksanakan ibadah haji. Anak masantren, apal imriti, apal kailani, juara MTQ, balik jadi kiai. Ternyata kunci keberkahan itu diantaranya sholat berjamaah. Eta. Ya teh kumahanya gaji boga, remon boga, lauk pauk boga, tukin boga, ngan kurang. Ngan kurang. Ieu teh aya naon atuh. Aduh. Tanggal 28 teh gegebegan we. Mohon maaf, jangan sakit hati, Pak. Mohon maaf nih, jangan sakit hati. Mungkin nih bisa jadi nilai keberkahannya yang kurang. Ada baheula mah tani bisa ka Mekah atuh. Hasil tina tani atuh da teu samanea salatna berjamaah eta tah manfaatna salat berjamaah teh dikaruniai anak soleh soleha, diberikan jiwa dan raga sehat jasmani dan rohani, terhindar dari bara api siksa neraka. Manfaat salat berjamaah teh diwan catatan akan diterima dari tangan yang kanan. Maknya teu kabita ieu lain hulang-hulang atuh ya Allah. Ka masjid. Paribasa lain teu apal urang ge nyaho. Kudu ngarti atuh pamajikan teh salaki teh asam urat. Jadi saya mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masjid asam urat, ari gaple. Ari gaple, waduh, digakeun ka jam 3 ge nagen, beungeut rajet ku Bulao, lapor Pak Ketua, ngocok wae, beungeut rajet ge nagen we, nari ka masjid gitu, lain bohong asam urat, aduh, asa barareuh ya teh kumaha. Jadi saya tambah asam urat teh unggal adan. Amit aing aya da aya. Hanapeun tenda pokona. Salat luruskan rapat karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Mohon maaf Pak Haji, saya mah keluaran pondok, jadi saya pesantren Manon Jaya, saya pesantren Samsul Ulum, saya pesantren Nailul Kirom, S1 saya jelas Usuluddin Fakultas, jurusan dakwah, S2-nya ambil konsentrasi hukum Islam. Abdi mah ngawas we lah nu sapopoe, nah eta nu penting mah intina mah salat heula ieu. Salat. Sebab mohon maaf, hei, pasti selamatlah dengan salat itu insyaallah, betul tidak? Gitu. Berangkat ke masjid, luruskan, rapatkan. Imam, makmum tolong didengar. Makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh. Temenang miheulan imam. Awas tangke dina taraweh. Imam san sujud gelepuk ciga. Tama lain sujud bobotkeun maneh. Imam can sujud geus gelepuk marurag asa kumaha na. Jeung ari dina ibadah teh dina kitab disebutkan kudu sabar. Pan aya sabar dina musibahnya, aya sabar dina ibadah teh kudu sabar. Ulah ieu mah taraweh tatanya imam, imamna saha? Wah haji, oh lila. Lila. Moal kadinya lila cenah. Lain seri sesok. Aya salat taraweh tatanya imam. Bagian wahaji mah sok lila moal kadinya cenah.
Urang maneh kakaler cenah. Termasuk dina khutbah Jumat ditingali heula memeh init ka masjid teh. Bagian sa khutbahna Ustad eta wah. Lila. Moal jumahan di dieu urang mah rek ka kecamatan. Boleh begitu. Sing sabar. Lurus, rapat, tidak boleh mendahului. Nah, imam itu harus ramah lansia. Maksudnya apa Pak Kiai imam ramah lansia? Kalau makmumnya lansia, bacaannya harus disesuaikan. Karena kebanyakan makmumnya lansia, daya tahan tubuhnya, imunnya, mereka sudah mulai mengurang dan mulai sudah lemah. Bacaan disesuaikan. Ieu mah makmum lansia maca surah Yasin. Geus kararieu makmum teh. Lain seuri sok teh. Kudu ngarti mau nggak ilmu teh. Harus ramah lansia. Ramah disabilitas, ramah anak, ramah musafir. Oh, sholat Jumatnya banyak tamu. Oh, sholat Jumatnya banyak yang kerja. Oh, sholat Jumatnya banyak mahasiswa. Setelah sholat dia akan kembali mencari ilmu. Yang penting rukun wajib dan sunnahnya jangan terlalu lama. Yo segala dibaca we terus karesaleun jelema teh. Kena meh kadengeun Lagi dibaca batu tengok amin. Can waktuna teh ari geus kesot udah. Ramah lansia, ramahan anak, ramah musafir. Bacaan disesu. Yang penting khutbah rukun wajib dan sun begitu. Biar nyaman, orang teh ibadah teh nyaman. Enak ya tilawahnya, enak ya tajwidnya, enak ya makhrajnya, enaklah sifatul hurufnya. Taranum irama dalam membaca Al-Quran. Ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ras, ada soba. Nyaman kalau di imaman etamah gitu. Hei, beres sholat wiridan. Sami teh di dia. Rek naros sami teu. Sama di sini beres sholat baca zikir. Yang pertama dibaca istighfar bukan? Sama istighfar. Nah, ada yang bertanya. Nah, ari beres sholat maca hoyong terang teu hikmahna. Bisi dina waktu sholat rukun wajibna teu sampurna, bisi dina waktu sholat babacaanna teu sampurna, bisi dina waktu sholat ada kekurangan, disempurnakan dengan membaca istighfar. Istighfar itu pelengkap atas kekurangan yang ada pada waktu sholat. Eta tete matak beres sholat teh wiridan balik teh sih balik. Assalamualaikum, assalamualaikum ngabret. Udud timpa kopi hidung tong dikocek. Batur wiridan balik. Baca zikir setelah sholat paham? Ibu-ibu nih yang di masjid ibu-ibu. Ari beres sholat baca zikir. Ulah mah beres sholat lu mau kena mana remote. Nu ditingali film azab, ari kalakuan azabeun. Aya nu beres salat teh nyieun status eta mah. Alhamdulillah magribnya lancar. Nati iraha magrib macet. Status. Ayeuna ge statusna teh rajaban dulu tingkat desa ya. Aduh. Amit anya aya da dilipen jelemana teh. Dia update saya mah segala rupa teh dijadikan status. Baca zik terus sing tertib. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Terus subhanallah 30, alhamdulillah
Allahu Akbar. Surah Al-Ikhlas 3 kali kalau maghrib ya. Surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Terus wiridan, wirid. Baru setelah selesai doa salat sunnah ba'diyah maghrib 2 Nah, yang saya mau tanya, wang tadiru salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Beres teh maghrib, da kolot baheula mah teu euy. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, itikaf di masjid. Baca Al-Quran surah terpanjang surah Al-Baqarah. Ngaraji bari ngadaguan Isya teh. Mata berkah. Bener lain bohong kunaonnya ari anakna loba baheula mah 8 12 imah boga barudak sarakola teu pernah mengeluh kasalaki, mensyukuri nikmati jalani apa yang ada, katingalina teh barahagia teh. Da eta ngaluangkeun waktu. Maksudnya apa? Luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki berkah dan bertambah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Sok ti maghrib ka Isya tong baralik. Sabara urang di dia anu teu balik ti maghrib ka Isya? Hah? Tapi awas nih, awas ya, dengerin ya ceramah saya. Tidak pulang tapi di masjidnya baca sholat sun, zik, tebaralik, cari cing saya ada ketihang. Lain gitu saya ngaji. Cari cing, tadi dinya deket kotak amal. Udud. Bari ngadaguan Isya teh ngaji. Lain udud semua. Bari ngadaharan bolet cenah. Lain cek urang teh tan ngomong nata. Urang mah teu ngomong. Eueuh da boleh lagi ayeuna mah. Lain coba iya coba baca Quran. Ke model kieu. Model kepala desa, jadi kepala desa, sekdes, komo sekretaris kecamatan mah meureun PNS-nya gaji boga golongan luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu anu beunghar teu balik? Cocok dak sagala boga tinggal ibadah, bener teh? Taina nu balangsak rek naon balik eueuna naon? Rek naon balik? Rek naon? Eueuna naon? BLT teu meunang. PKH teu meunang. Bansos teu meunang. Hayo we motokopi kakak jeung KTP. Komo nu balangsak mah rek naon balik eueuna naon? Cicing. Awas mun baralik saya isukan tah ieu tah. Awas tah. Geus naon deui atuh bener teh? Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Saya juga sama ceramah sekarang seminggu hanya 3 kali. Itu pun kebanyakan pagi. Eta teh nikmat paling nikmat dari maghrib ke Isya. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Tenang, stabilitas batin teh. Ada sagala boga sagala aya ge nya, depresi, cemas, panik. Rek naon atuh? Hei ibu, bahagia itu bukan hanya sekedar di materi ya, tapi bahagia itu adanya di hati. Keur hate tenang manya anak soleh, anak solehah, salaki daek salat berjamaah, pamajikan berbusana muslimah. Sare tibra tenang hate. Sok ngalaman pan. Keur tenang hate mah kulem tibra tuang raos, sanajan kopi ti warung teh anu 5.000 tilunya. Kapal api, ABC susu, kadang-kadang hampura teh tarik, cai teh, terus mohon maafnya caina panas, si kopi wadahan karena gelas, dikocekna teh tongku seno ku cangkang nang ning dipuih-puih, aduh memeh dipikeun teh di lamot teh lah, alah,
Aduh, pagawean kesra teh. Alah, sedot. Lain bohong ya. Dialungkeun nya. Heeh, meme dialungkeun di lamun. Ada ya, geus dialungkeun teh dicokot bisi aya hadiahan. Atuh keur naon dialungkeun. Tapi bener dah ieu tah sumber kebahagiaan mah di hati. Sok ayeuna Bapak pernah teu ngalaman ngaranna ge hidup. Mohon maaf. Semua orang nih saya katakan punya ujian dan cobaan masing-masing, Pak. Demi Allah, saya pakai huruf qasam nih. Wallahi billahi tallahi. Dina kitab Jurumiyah huruf qasam teh aya 3 waw ba dan ta. Demi Allah, semua orang punya ujian. Hei, punya ujian dan cobaan dalam bentuk yang terus terang Pak Haji, ada orang yang diuji oleh anak. Ada. Benar tuh? Siapa? Nabi Nuh. Ada yang diuji mohon maaf dengan saudara. Teu akur yang dulur teh parebut warisan. Teu nanya. Sampai ke pengadilan, sampai bawa pengacara. Aya anu gitu. Bahkan sejarah dulu juga ada. Nu teu akur yang dulur Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, dibilang sama bapaknya meninggal dimakan oleh serigala. Hirup KBG aya ujian, aya cobaan. Ada yang diuji dengan istri. Salaki getol usaha, pamajikan nanangan kabang emok. Weh, aku berjanji. Aduh. Nu hiji usaha, nu hiji ngaruksak. Utang ka ditu ka dieu. Amit-amit. Aya nu diuji ku salaki, pamajikan sabar, pamajikan sok getol ka madrasah. Salakina Gusti nu agung. Pagawean teh ngan mulian manuk. Lain meuli beas. Mulian manuk dipentah duit teu gablek ayeuna kopea cepet jang eupan ngaranna ge hirup. Aya nu diuji ku minantu teh meuni tara daek bebersih da beres dahar kita ra kukumas eta soak teh minantu aya da minantuna teh deui rada nyengsol tiungna teh. Atuh tong diomekeun jadi kanyahoan. Ieu mah der diomekeun, atuh jadi kanyahoan. Maghrib, baca baca al. Ya, manfaat padilah keutamaan membaca Al-Qur'an 1 huruf 10 keberkahan. Nah, yang jadi masalah orang tahu sekarang bahwa baca Al-Qur'an itu mendapat keberkahan, tapi kenapa tidak diamalkan eta we? Urang teh loba waktu teh beaku hal-hal anu teu berfaedah. Ningalian TikTok, ningalian Facebook, ningalian status batur, girilan ada pembacaan Al-Qur'an di skip. Tak eta ayeuna teh kahirupan teh model kitu. Membaca Al-Qur'an itu orang tahu kan 1 huruf 10 keberkahan. Yang menerangi kita di alam barzah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang saya inginkan tolong baca Al-Quran setiap hari. Eta we kunci nama. Baca Quran. Habis subuh baca Quran. Duhur jam 12 lebih 2. Setengah 12 baca Quran sambil nunggu sholat duhur. Asar jam 3 lebih, setelah asar baca Quran, baca zikir petang, tenang. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang apabila ini baik-baik matanya, baik tangannya, baik lisannya, yaitu hati. Nah, hati ini akan baik apabila makanannya halal. Hati ini akan baik apabila membaca Al-Quran. Jadi moal teuas hate teh moal. Jadi ai jelema anu teu hate mah dipapahatahan teh nya tersinggung. Tapi bagi yang lembut hatinya diberikan nasihat itu termenung. Anu teu hate mah tersinggung. Mun ka aing we cenah nyiniran teh. Antu make ka dieu sama make ka dieu atuh. Dikasinggung.
Harusnya ucapan terima kasih Pak, telah mengingatkan saya. Betul selama ini saya lalai, sibuk dengan HP, sibuk dengan membicarakan aib orang lain, sibuk tentang dunia, tapi lupa akhirat sampai tidak sempat membaca Al-Quran. Terima kasih telah mengingatkan, itu yang hatinya lembut. Lain salah narimakeun hayo nanaon teh. Bu, Isa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres adan. Apakah saya boleh berwudu sebelum batal? Boleh. Ya teh arek wudu deui we da can batal ge. Pak, cahaya di atas cahaya itu lebih utama. Wudu deui, baca doa, menghadap kiblat, salat sunnah, isya berjamaah. Jangan lupa ba'diyah isya 2 rakaat. Beres isya. Mau salat sunnah witir, boleh. Ari witir sarokaat boleh nggak? Boleh. Itu era mah. Witir sarokaat. Ari ngarariung di Bang Emok lila. Pulang ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibukaku istrina. Waalaikumsalam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Pak, suami saya sedang di kantor. Suami saya sedang dagang. Saya pulang pengajian, anak sekolah, tidak ada siapa-siapa. Apakah saya baca salam? Baca. Yang akan menjawab salam kita malaikat-malaikat Allah. Kitu tanu alus mah. Ari ka imah batur assalamualaikum, ari ka imah sorangan blus we. Mada awewe balik di pangajian teh, panto bunglong. Nah, itu balik ngaji jadi hieu teh. Hayam marodol. Cek salah kina teh balik ngaji jadi kieu. Tuh eta teh matak seuri ge eta teh dina hatena teh aku banget gitu loh. Ya balik ngaji amek-amekan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan, atuh ka salaki, buruk-buruk ge papan jati, hade goreng ge salaki sorangan, menepuk air di dulang terpecik muka sendiri, ari ngago goreng salaki pan urang anu era, kasep ge batur, beunghar ge batur, suamiku mah suamiku we, kitu. Ye, hampuranya ka ibu-ibu, lain pedah kuring lalaki, sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Lain bohong. Suami teh mohon maaf pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mamingu teh pereh manehna mah anger we ka sawah. Perehan manehna mah. Lamun aya lalaki ngarokok, lamun aya lalaki ngopi, mohon maaf, bukan sedang menikmati sebatang rokok. Bukan sedang menikmati secangkir kopi, tapi di balik itu sedang memikirkanmu agar kamu lebih bahagia. Mata kudu karunya kasalaki teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan kasalaki teh. Gek, pediukna kursi. Apaan gitu man, uih di masjid secalikna kursinya. Sanes kursi iya, da iya mah kengeng namut. Kursi nu di bumi we, geringan anu tos teu aya busa tinggal karet ban. Salah kita usad, esot juga nu ambeien. Sor cai, istri surti mah gitu. Salaki sumping teh sor cai. Bade dituang, bade dileut mah relatif. Hei, pelayanan. Sor cai. Sanajan cai enteh nu kamari bari basi, tapi kalau yang memberikan istri diminum oleh suami terasa stroberi. Sanajan cai make enteh
make madu tapi numikeun pembantu diminum oleh suami terasa empedu. Sok cai bapak sok geura eueut dileueut we. Gitu. Sepamajikan teh hampura herang cai teh. Ari nu ngadengekeun kariruh caina teh aduh. Atuh urang ge asa hayang nu kiruh tah. Ieu mah teu ngarti loading Beres makan, makan berjamaah. Berjamaah itu berkah. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Dalam berbagai hal tidak boleh tidak boleh berlebihan dalam berbagai hal karena Islam sudah sempurna. Makan tidak boleh minum tidak boleh pancilakana umat baheula teh. Nya, satu terlalu banyak tidur, yang kedua terlalu banyak makan. Nya, sok sederhana we tuang. Tapi makanan halal, bergizi. Bergizi. Nya, makan. Pangiukeun, angeun kacang, sambal, asongkeun. Bari ngomong kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan. Hampura sakieu kabuktianana teu naon mamah nu penting mah halal we. Ta eta da geunah. Da baheula mah kitu atuh ka salaki teh. Ayeuna mah salaki rek dahar teh kalaka di WA lain disangkaleupan. Heeh, mamah cenah lagi naik odong-odong cenah. Nogna kulkas teh. Salaki teh tingali naon aya nogna kulkas. Can asak ngadadal sorangan. Heuleuh. Manehna mah OTW odong-odong we. Asak nogna rek nyokot sangu, mejikomna teu dicetrekeun. Gigi. Salaki teh dahar jeung gigi. Karemian pan 3 poe teh. Tidur. Nah. Sunnah kalau mau tidur berwudu. Sunnah mau tidur apa? Ini ilmu nih Pak. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu lantas meninggal, wafat, syahid akhirat. Ibu-ibu please ya. Kupingan. Memeh kulem teh wudu. Osok. Ini sunnah. Tapi orang kan begini ya. Anu jadi aneh teh kieu. Abdi mah ahli sunnah wal jamaah. Abdi mah ahli sunnah wal jamaah. Ya punten nya. Nu dimaksud ahli sunnah wal jamaah teh ahli ngalaksanakeun sunnah. Ya sunnah sebelum tidur itu berwudu. Nabi iya, sahabat Nabi iya. Memeh sare teh wudu heula. Marek sare teh pelembab. Masker malam rek sare teh. Pemutih, Wardah, Mustika Ratu, Garnir, Olay, Saripo Haci, MS Glow aya 300 upami member mah. Eta geuning kiai apal kana kosmetik, inilah suami yang baik. Jadi suami yang baik mah tidak hanya menyuruh cantik, belikan dong istri kosmetik. Berwudu, sebelum baca zikir. Zikir itu macam-macam Pak. Ada zikir setelah sholat fardu, ada zikir pagi kan? Ada zikir petang, ada zikir mau tidur. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini sanadnya jelas. Kalau mau tidur, takbir 3-4. Kalau tadi beres sholat istighfar, tapi kalau mau tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3-4. Berapa kali? Tasbih subhanallah 3-3.
Tahmid 3 Alhamdulillah. Ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Falaq 3 kali. Surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau. Tidurnya akan terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Terhindar dari sihir, lefra, dan guna-guna. Apalagi Pak Kades, jabatan politis. Tidak semua pro, tidak semua kontra. Lamun naik sarete kitu heula, junah, perisai, tameng agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Gitu teteh. Termasuk saya juga begitu. Nama ada boro-boro ka kepala desa, boro-boro ka ustad atuh wararani jelema ayeuna mah. Lain bohong dina medsos teh. Apakah dia nanti akan selamat? Demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dia tulis, apa yang divideokan. Sehingga orang lain tidak nyaman, orang lain gaduh, suasana jadi resah. Karena postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab, aib orang lain diumbar. Hati-hati, tak berwudu, tidur. Ibu-ibu, diulang. Baca berapa? Istighfarnya berapa kali? Takbirnya berapa kali? 3, 4. Tasbih, tahmid, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Tiupkan ke tang, berwudu, tos. Ye, arek sare teh sepre teh sing rapi. Anadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang kepada keindahan dan kebersihan. Ye, sing rapi kamar teh, sepre teh ganti king coil. Rada mahal tama. Munte my love, ayam my love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita. Jadi salah kita tibra, ieu mah spray urut sepanduk, hareudang, aya gambar urangan, awas ya dipakai spray se. Bu, tidur. Ya ke ibu-ibu. Servis salah kita. Barang siapa seorang istri mengajak duluan kepada suami, pahalanya besar. Tah ibu, kitu kasalah kita ajak ti heula. Gede teteh ganyarana teh. Boro-boro ieu mah. Nyangeyeng, nyangeyeng. Nyangeyeng, mit amit aingnya. Ulah sok itu. Besok hari Kamis ya? Sekarang Kamis kan? Malam Jumat kan? Servis salah kita. Gitu. Poe Kamis bada asar mandi lururan, skincare. Cai haneut daki marolok. Ieu mah naik sare ngadurukan. Atuh bau haseup. Pakai lipen naik sare teh Ines. Aya Ines, Apon, Mirabella, nu saya mah nu 06. Aduh, 08 mah rada geuneuk. Aduh, kitu rek sare teh. Ieu mah malam Jumaah waktuna dipake mawa sisir kerep. Waktuna dipake keprak-kepruk ngalakutu. Cek salakina teh mending aing piket di desa aing. Daripada kieu mah. Piket lah. Gagal aing mah. Salda kawewe kitu teh. Ulah kitu atuh servis. Mandi. Sudah tidur, niatkan dalam hati Pak Haji. Ya Allah, habdi teh yeuh dina hatenya pengen melaksanakan salat malam, pengen membaca istighfar sebelum salat fajar, wal mustaghfirina bil asar, perbanyak membaca istighfar sebelum fajar. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Ulah nyebut ahli sunnah, amalkan sunnahnya.
Ya, kunaon dina kitab Alpiyah, Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alpiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istikam, teu ngagunakeun lapad nu lain. Ari dina ibadah mah nu penting mah jumlah, bukan istiqomah. Jadi dina ibadah mah lain jumlah tapi salat tahajud tiap malam 4 rakaat bagus. Salat duha tiap pagi 8-6 rakaat bagus. Salat witir tiap malam 3 sampai 5 bagus. Ieu mah tahajud 8 rakaat satauneun ya Allah. Ngomongna teh meh jongjon ka abdina. Menyaya ibadah meh jongjon. Satauneun cenah. Pansok disadah hayam sami teh di dia. Mun subuhnya namun ini panjang-panjang ting pan hayam pelung Cianjur. Eta kerjal manu boga ilmu hudang. Eta teh hayam disada teh pepeling. Pak Haji geura nyaring ulah kajong sakedap deui sup. Hayo geura kacai, geura wudu, geura tobat, geura salat, geura ngadoa makom mamah muda. Tah nu boga ilmu mah. Tapi ai jelema nu nyaeta atuh. Saha nu reuneuh cenah. Astagfirullahaladzim. Ngan kana fitnah we eta mah. Dasar jelema julid eta mah. Ceuk hayam teh aing teh pernah memperkosa aing mah. Wani diriungkeun di desa aing. Lain kitu teh hayam disada teh geura hudang teh lain saha nu reuneuh cenah. Amit-amit aing. Udah jam 4. Ya Allah ya Karim Pak Haji hampura. Ya mada lain keur batur keur diri kuring pepeling diri sorangan. Lain keur batur keur diri abdi nyalira. Ulah putus asa tina rahmat Allah. Sekalipun kita diuji baik itu dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan anak, dengan saudara, dengan keluarga. Ulah mah ulah putus asa. Sampurnakeun we ikhtiar. Iya kana budu wa iya kana stain ibadah ka Allah nyuhkeun tulung ka Allah. Ieu teh saah anu ijabah, ieu teh saah anu sae. Ai tempat anu mustajab mah raudhah, ai tempat anu mustajab mah Arafah, ai tempat anu mustajab mah tuh ayana di Mekah, aya di Madinah. Di dieu mah saah waktu anu sae kanggo ngadoa. Di antara waktu yang baik untuk berdoa di antara azan dan qomat. Di kala turun hujan Allahumma shayban nafi'an doanya ya kan saat dalam perjalanan sepertiga malam ulah putus asa Pak Haji pepeling ke diri kuring atuh teu ayeuna sugan jaga urang teh diangkat derajat kamuliaan hirup teh hakikat ku Allah syariat ku anak atuh abdi mah kantos ngaos walimatus safar siapa yang pergi hajinya ibu bapak, siapa lagi mertua, ka Mekah opatan, tisaha, sadayana ge diongkosan ku pun anak teh kana naon atuh icalan salira putra teh, icalan sembako di lemur batur, tapi seueur langgananana doa tinu jadi ibu ramana berkah inung ka Mekah, bapak ka Mekah, mitoha ka Mekah, umroh atos opatanana tuh pas ditanya teh atuh da bapana ahli ka madrasah, bapana ahli salat berjamaah, nguping wartos mahapunten Pak Ustad, ibuna mah teu waleh tahajud, unggal-ungi, tah melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng gumantung kana laku jeung lampah. Urang mah ari hirup hayang mulia, ari ibadah tara. Anak hayang soleh, anak hayang soleha, ari berjamaah tara. Anak yang berbakti ka inung ka bapa ari urang ka mitoha jahat moal wisa kumaha papelakan urang hirup mah sok ulah putus asa sugane atuh ku anak. Abdi ge yakin suatu saat saya tidak lagi ceramah keliling ke berbagai kota karena alasan kesehatan, karena alasan usia.
ku anak badan kita dibahagiakeun anak sing yakin we da mohon maaf Allah mah bagaimana prasangka hati seorang hamba prasangka urang we kedah nu sae teh ka Allah teh yakin dibahagiakeun ku budak pasti kumaha prasangka urang sok doakeun budak teh sing soleh budak teh sing soleha sing malaju usahana sing paos yuswana ya Allah ya Karim Rabbi habli minas solihin Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa ngadoa we urang mah kawajibanana ge kitu nya ud'uni astajib lakum kan berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabul ngadoa bu ku anak atuh ibu mah kumaha atuh da ka budak teh kalau ka diciwitan geura mani jajan wae sih mah gareuneuk budak teh begitu budakna geuring rek mam jeung abon jeung bubur bade bubur cek anakna teh bubur-bubur ieu anak ieu leungeun hancur leungeun sok tahajud subuh we adan Allahu Akbar Allahu Akbar wudu deui di bumi pakaian rapi jalan kaki laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh ya barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik lebih indah lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya mengapa harus cemas subuh sudah tahajud sudah sholat berjamaah sudah ikhtiar sudah semoga Allah berikan yang terbaik gitu beres sholat berjamaah jangan lupa pagi kenapa pagi tidak sholat subuh tidak ada ba'diyah karena ada amalan yang lain yaitu zikir di pagi hari kalau pagi apa asbahna kalau sore amsayna pagi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatik terus deh subhanallah wa bihamdihi 100 astagfirullah wa atubu ilaihi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 ayat kursi 3 kali ada lagi doanya Allahumma apini fi badani Allahumma apini fi sam'i Allahumma apini fi basori La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta 3 kali Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat rizki yang baik amalan anu ditampi tahajud abdi salat abdi baca Quran abdi salawat abdi sing ditampi ku Allah kitu isuk-isuk teh anu sok maca mah pan nerelang nu tara maca ngahulang mana ngegereuleng isuk-isuk teh kitu teh Pak Kades coba kan di sini ada fasilitas wifi ya coba ketika begitu datang masuk kantor itu zikir pagi itu junah perisai tameng agar terpelihara hartanya stabil gitu dan tidak mungkin disengat oleh binatang kalajengking ataupun ular kubra karena diikhtiarkan dengan zikir pagi. Tanggus gitu teh arusaha naone kudu multiprofesi. Ya, Nabi Adam petani. Ya, Nabi Adam teh petani. Nabi Idris penjahit. Nabi Daud pandai besi. Nabi Muhammad pedagang. Siti Khadijah pedagang. Utsman bin Affan pedagang. Abdurrahman bin Auf dagang. Usaha atuh sok usaha. Usaha naone bener tuh ya mah kumaha tuh jelema zaman kiwari mah usaha tara duit hayang boga ngadepo top up dana we top up dana panas slot aya anu gelo dihareup di pentan nomor cek nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Bu usaha naon we? Ngawarung tuh. Usaha naon we?
Apakah saya bisnis? Saya juga dagang. Mohon maaf, saya dagang. Dulu saya pegawai Kementerian Agama, tapi saya pensiun karena alasan kesehatan. Padahal masa kerja masih lama. Saya pensiun karena alasan kesehatan, udah 2 kali dioperasi. Sekarang bisnis, iya dagang, jual beli motor bekas. Ada kok di rumah. 500.000 tina 1 unit, alhamdulillah, nu penting mah berkah. Nabi juga dagang. Siti Khadijah juga berdagang, usaha. Sok naone usaha, dagang, sorban, peci, alat sholat, silakan. Minyak wangi, dagang bakso, mie ayam, dagang. Ulah dikakeun ka aya anggapan, urang boga itu boga ieu teh tinu anu, tah eta pilih jadi fitnah. Ini usahanya jelas kok, dagang. Usaha we, usaha. Nu penting mah berkah, naon we usaha mah. Keun bae urang mah boga salaki leungeunna kotor. Bobolokot ku minyak, bobolokot ku letak, bobolokot ku tarigu, nggak apa-apa tangannya kotor. Yang penting rezekinya halal. Daripada tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Biar suami kita ke kantor desa jalan kaki, yang penting mendapat ridho ilahi. Daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Bener tuh? Keun bae urang mah ka kantor desa, make jasusan nu 10 ribuan teh, jasujan nu 10 ribu kelebet geuning. Keun bae. Daripada warna oranye tahanan KPK. Mung aing mah gitu mah. Mending nu 100.000 ge kelebet gitu. Perepet. Keun bae. Genah aing mah kana hatena ge. Daripada tahanan KPK. Nauzubillah, summa nauzubillah. Palias 7 turunan amit-amit. Nya. Cek abdi ge bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tapi adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cain teh nu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak lain hati aku happy kok. Sanajan tiung joya mu kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang gitu mirasa nyage jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Rungkat besti. Moal aya kangeunahan. Nah, Bapak dan Ibu ngaos mah sanes kulami, nu penting mah diamalkeun. Amalkeun. Yeuh. Awas ye lamun subuh eueuh tanu diharareup sia. Awas esuk tah. Aya tah nu kararieu teh tah isuk teh tah. Urang mah lamun aya di dieu imah kosong ngendong aing hayang nyaho tas subuh di dieu. Keur ngaji. Subuh lewat. Menjarkeun teh poe keudah hordengna can dibuka. Jadi mohon maaf salatlah. Berja awal waktu Dimas. Ya. Urang teh ka masjid teh sorangan-sorangan nya. Ya kan kita pergi ke masjid sendiri-sendiri. Ya, rek nanya, atawa rek dianterkeun rame-rame ka masjid. Berarti maot sia mah. Saya eta mah cenah keweh hayang dianterkeun, oh maot karana teh. Ka masjid mah sorangan-sorangan. Moal cenah urang mah yang dianterkeun ngaranna ge maot atuh. Jelema zaman kiwari sok aya nu kieu ari keur hirup tara ka masjid ari geus maot ka masjid jeung panghareupna nih batur nang tu ngagoler mah ka masjid. Ibu suruh ke masjid ya besok subuh ya mung wae ganong nyeri cangkeng anterkeun kana Grab paling ge 6.000-an kali ka masjid anterkeun deukeut Pak Imaran. Kesel atuh da imah deket masjid ke masjid tarangan ngaliwat unggul. Kajian ke masjid kacai ka WC da masih manehna mang petan. Amit. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.